Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa qala min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Al-ayat Sadaqallahu al-azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-qalba binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramuna para alim ulama, para asatidz, guru-guru bangsa Dayak, yang khusus ke sana Aceh, Hadratul Mukarram ke sana Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah aya di tengah-tengah urang sadayana mantan parantos maparikeun para sambutan ka urang sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana, para pemimpin buku-buku lemur ngagayut-gayut ngolah masyarakat, program-program termasuk segala uji verify kita olah melola marang tanah dipaparikeun kesehatan, kejemparan, keberkahan, kemuliaan, dorongan partisipasi aktif baik fisik, pasif, fisik, pesak, tanagi, emutan, bikin karaharjaan, kawalapraan, kamakmuran, kamajengan, bil khusus di desa sepuh Dewan Kemakmuran Masjid Sapinya sadayana warga-wargi jamaah hadirin wal hadirat ikhwati lampun tipayu bulan sami masjidil puji rasa syukur sama Allah anu parantos maparikeun sagala curahan limpahan keutamaan, keberkahan, kejembaran, nikmat demi nikmat karangga karaos urang sadayana. Bil khusus nikmat nu paling agung sebagai pokok pangkal nempel karaos nikmat nu sanesna. Rahim dugi kadangan detik ieu urang masih dipaparikeun mandat amanat kapercantenan wallah jatan yuswa kumalanang di jatan pawenangan ieu. Mudah-mudahan sisa-sisa yuswa urang barokah di amal ibadah dimana wae menuju kumahawan, bahkan sesuai dengan harapan ratapan di setiap ulang munajat kemantan. Allahumma tawil umrona wa ahsin amalan. Ya Allah, panjangkan yuswa bisadaya kalawan saya ke amal bisadaya. Amin ya Allah. Nikmat paling agung dugi kadangan ketik ieu urang ngatempat dina iman Islam. Iman Islam saja bijantan dasar fondasi urang beramal, berungkap, berucap, berubudiyah. Lamun eta iman Islam singkat sangat ketika urang wafat. Daya wafat kematian paling indah nalika seorang hamba menghadap Rabbul Alamin, nyata maut, nyata iman, nyata Islam.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jeung arajeun ulah maut kecuali maut dina pasar sadra subhanahu maut dina Islam. Mugia urang sadaya nasib kawan husnul khotimah. Nikmat kembali lagi urang sadaya diparinkeun sehat walafiat di tengah-tengah pandemi masih kene meluh. Bil khusus Kabupaten Garut memberlakukan kebijakan Pak Bupati sadaya jajaran, bahkan sekolah daring urang sederhana riweuh mareung seorang Cidatar mencen BPJS. Jadi BPJS teh batuk pilek jeung salesma. Di Cidatar salesma singkatan ku salesma, saluran reo macet itu saudara. Mudah-mudahan paparinkeun tudur badiriyah jasmani maupun tudur rohani. Wallah sing dipaparinkeun kasopanan. Janten kifarah kana dosa-dosaan, janten kasayang tina kasabaran. Oke, undangan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kali agung urang tiasa muncul dari wajah muakalah mujalasah ila maqam insyaallah kita. Binaraga mi'eling lahir 6 Rajaban di Isra dan Mi'raj dengan junjungan ulang sadaya. Secara pribadi dibawa simpati hati satu kalbu dengan mana biasa hadir ya masjid 2 kali matika menadi alasan menuju sibuk dikabari soksana hosti dadak hari ini Bapak dan alhamdulillah jadi bingah itu terakhir kan ya tadi ini kan mesti kena epat curah di luar diri alhamdulillah ini atas adrek pas harus kebangsaan masyarakat Pak Basana Palura alhamdulillah dari masjid representatif atau berapa makmur. Mudah-mudahan fisik pasut kesipesa harta harti tanagi emeta di awal munjang terselenggara kalau terwujud di sarana ibadah sing dijadikan Allah ladang amal soleh jariyah sedekah ditampi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang binaraga mi'el Isra Mi'raj Yuji misalnya mengumpul ngariung dan cerita kali pemikiran yang merupakan kali tingkat 2 kuliah muatan ukhuwah silaturahmi di antara surang sadaya. Harapan agung sana serumpul urang bayu ngumpul di alam dunia seperti ini. Tapi setiap riungan tersing parakat di akhirat. Jaga di yaumil qiyamah urang diri untuk Allah. Bari kabucuran, kakocoran, kakeceran rahmat Allah. Sila buku karhayuan, sila jambu keberkahan berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kafal urang dita'aluk sareng urang mengeling peristiwa besar Isra wal Mi'raj junjungan urang sadaya. Kita Pak Bu kata mahabbah. Hari mahabbah teh Bapak syarat taklujuh dina sahadat. Dan ulama salaf sampai kholak daya perbedaan syarat daya perubahan yang syarat sahadatnya yang wujud hiji ilmu kedua yakin hati lukin kiat nomor keempat sidik nomor kalimah qabul nomor kadana ikhlas nomor ketujuh mahabbah dan syarat sahadatnya itu juga. Hari mahabbah yang meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap apapun yang dicintai. Jadi seseorang boleh mencintai keluarga, putra, kurang, saudara, ibu, ramah, dan keluarga, tapi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya hendak diletakkan di atas kecintaan terhadap siapapun. Seseorang boleh mencintai harta benda kurang, sawah punya, raja berana,
kendaraan, bumi, perhiasan. Tapi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu diletakkan di atas kecintaan terhadap apapun. Seseorang boleh mencintai jabatan, promosi, posisi, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap apapun dan siapa. Mahabbah ke Rasulullah paling inti adalah tiba al-sunnah Nabi. Ya, dan orang nyontok niru, orang mibur karena akhlak, otak, awak, sikap, sifat, gerak, gerik, kecap, hijab, tindak, tanduk, tata, titik, duduga, peryoga, semua ada bagi menyangkut kehidupan pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah. Dan uswah pemilihan bilang goma alasannya pemilihan bahasa agama domah uswah itu kan nembongkan perkara-perkara besar, hal-hal yang agung, bahwa Rasul menjadi contoh perkara-perkara besar, berbangsa, bernegara, bermuamalah, bermuasyarah, berumah tangga, semua Rasul contoh uswah. Jadi iswah itu pemiku kasroh UJR seorang dia tembong perkara ini. Jadi Rasul menjadi contoh hal-hal yang kecil. Tinggal kita nyomot sabuk Pak, Rasul contoh di WC, di kamar, di bumi, Masya Allah. Jadi Rasul menjadi contoh yang besar, contoh perkara yang kecil lengkap sadaya. Beliau kami ulama aku sabah dan riwayatnya ayat ngawas story teh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu betul asli. Ayat ini qari dan riwayat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Dua-duanya benar kata dan riwayat. Itu maksudnya sami bahwa Rasul menjadi suri tauladan. Dan orang menyangkut cinta ke Rasulullah, mahabbah amanah. Selain orang ittiba' al-sunnah Nabi, orang nyontoh niru pada segala sesuatu, akhlak watak, otak, awak, sikap, sifat. Dan Masya Allah, di antara kau orang mempelajari, menggali, mengkaji, memaknai, mendalami semua peristiwa anu menyangkut kehidupan beliau, termasuk peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah Isra dan Mi'rajnya mantan. Jadi bicara kia kan, ini tujuan utama adalah mudah-mudahan orang sing kagolong umat memika cinta, tur dipika cinta kumantan. Kedua orang sing kagolong umat, anu kenging respon, au benteng kamu tak katan payungan, kusapa'atul ujma jaga yang kiamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Berbicara Isra dan Mi'raj, Pak. Berbicara peristiwa dahsyat, peristiwa luar biasa, agung dan rohaka, gitu besar, di luar jangkauan pemikiran akal manusia, di luar daya nalar kemampuan fisik dan psikis manusia, di luar daya kekuatan tenaga manusia, bahkan di luar kemampuan teknologi yang konon telah canggih yang dikembangkan oleh manusia. Betapa tidak Isra, perjalanan di malam hari, Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, dua negara, 18.813 mil yang seharusnya harus ditempuh oleh perjalanan darat 30 hari ontak. Lalu Mi'raj naik keluar alami kahiji, kedua, katilu sampai ketujuh, bahkan Rabbul Musta'la sampai Sidratul Muntaha, tuntas dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 malam. Kata kalimat laila itu adalah sebagian separuh malam. Laila minal masjidil laila. Jadi Nabi usri bil laila usri. Masya Allah, kaulan nalika sebagian malam diisrakan. Di kasar para ulama, bahkan para sahabat Nabi sendiri, kaulah ketika diisrakan, dimi'rajkan kembali di Isra Mi'raj, tempat bulan kaulah masih ada. Jadi kecepatan teknologi komunikasi yang mana, kecepatan teknologi penerbangan angkasa yang mana, itu dikembangkan oleh negara mana,
yang mampu menerobos ruang waktu secepat itu. Ini mukjizat. Seorang ulama Isra Mi'raj itu mukjizat kedua terbesar sabda Al-Quran. Mata Allah terbuka kalimat tasbih subhana. Nah, surat Al-Isra. Jadi subhanalladzi asra. Jadi dina ulumul Quran upami Allah pada nerangkeun perkara anu besar, anu dahsyat, anu luar biasa, maka dibuka kalimat tasbih. Kalimat subhana ayat sabbaha yusabbihu insyaallah. Ciri bahwa yang mereka dipertelakeun, diterangkeun adalah sesuatu anu mengandung perkara besar, nu harus ditangkap dengan keimanan. Ada kalimat namanya subhana. Benar, itu teh serba ahli bahasa Bali. Nah disebut teh bahasa papat isas teh. Jadi kalimat anu redaksina sederhana, tetapi mengandung pemahaman anu dalam, bahkan qawaidul azimah wa qawaidul jalilah. Ada suatu kaidah anu sangat dalam. Pada dirinya kalimat aslina subhanallahilladzi. Dan lapan Allah Rabbul Jalalah di ayatnya kata kalimat subhanalladzi asal subhanallahilladzi. Maka itu isas urang teh Pak makhluk tiga dimensi dina waktu. Hiji nu dikenal ke urang teh dia tempo hari. Jadi anu cakatna cikeneh sekali buat cikeneh. Bieu tadieu teh daerah. Dia pribadi sekarang adi itu lah bieu tempat sekali cikeneh didinya. Tempat cikeneh kan tuh tempat pribadi dan sareng palurah cikeneh. Bieu tadi rada jauh nama tadi dari isuk-isuk dipungut saja di kamari jawa di mangkukna anu panjang apa pernah baheula baheula macamnya eta unlimited itu bukan di mana. Ayeuna tak ieu urang kimari aya deui urang mengenal masa yang akan datang mana ya masyaallah doraahna engke teh baiklah engke lah atuh di dieu engke isukan anjing kan pake tok adituna mana bulan hareup minggu hareup jaga eta lanjut. Jadi manusia mengenal pi waktu lampau ayeuna nu anu bakal datang. Manusia yang baik saudara-saudara anu mampu memanage waktu bahkan sampai datang sabda Nabi saha jalma anu poe ayeuna leuwih halus tibatan poe kamari. Besok lebih baik daripada hari ini. Bulan yang sekarang lebih baik daripada bulan yang kemarin. Tahun yang sekarang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bahwa Robihun Masya Allah Robihun itu jalma-jalma anu beruntung di sisi Allah. Tapi saha jalma ayeuna sarua jeung kamari. Bener, enjing sami jeung ayeuna. Bahwa mabrur itu jalma anu termasuk rugi di sisi Allah. Saha jalma anu ayeuna leuwih goreng tibatan kamari, isukan leuwih goreng tibatan ayeuna, drastis meluncur dina kualitas penghambaan ke Allah. Bahwa mal'unun itu termasuk jalma anu cilaka bahkan terlaknat. Ieu dina kagunakeun naminis seperti SMK naminis waktu. Berbicara Isra dan Mi'raj, berbicara kejadian 1400 tahun lampau dina Yuswan Nabi 48 tahun. Ayat debatkeun 50 hiji kayaknya dan terdapat dan 1 tahun sebelum Rasul hijrah. Lagi hijrah teh ibu dina Yuswa 50 hiji. Bener, tadi tos 10 tahun di Mekah turun, maka disebutna ayat Makkiyah. Itu 13 tahun di Madinah, 10 tahun. Jadi dirinya Rasul tahun ke-9 dina kenabian. Isra Mi'raj berbicara kejadian 1400 tahun ke belakang. Benar. Tapi pelajaran makna ibrah mau ibrah enteng tidak habis digali dikaji oleh para kiai, para ustaz, para mubalik, para dai, bahkan benar para cendekiawan.
Aya nu ngabahas Isra Mi'raj teh paku dina sudut astronomi ilmu bintang. Bagaimana bintang-bintang nu dipelajari di luar angkasa. Urang mah hafalna teh hale kemudian poe bumi, matahari, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Mars, Venus, sampai itu galaksi Bima Sakti yang saja bina. Kan ukur nu katropomong. Masya Allah, tapi ya dimensi ruang dan waktu, bahkan 4 alam nasut. Alam manusia, kemudian alam jabarut, langit, malakut, alam malaikat, sampai laut, sidratul muntaha. Aya nu ngabahas Isra Mi'raj tina sudut fikih, aya nu sudut tasawuf, aya tina sudut sosial mabarak, aya tina sudut human, aya tina sudut fisika, kimia, ilmu, yang saja bilang tidak pernah habis. Hebat dahsyatna ilmu. Benar. Mata Allah ngabuka kalimat tasbih urang ibu bapak dina waktu anu terbatas ieu ngagunakeun waktu anu ieu urang beberapa pelajaran ya. Benar. Jadi Allah ngabuka ku kalimat tasbih subhana. Nah, tadi itu Masya Allah perkara nu besar dibuka ku kalimat tasbih, maka urang pelajaran ke urang lamun urang dina hirup kahirupan sebagai seorang muslim dibimbing ku Nabi di mana anjeun menak perkara anu takuzub anu rangka anu wah luar biasa kul subhanallah baca panjen tasbih subhanallah itu Pak dalam urang menak perkara aneh abring tasbih subhanallah bener biasanya melakor ke tebatan di teh paling akhir biasa dari pikiran leungeun no atau hari di juru diri itu aya kuartal teh gunung hiji dicakut ka pohonnya cangkeng betul cekam ala pohon dikukui we bapak haru Masya Allah dia ternyata masya saukur lumlah kakara aya beuti wortel sareng diabetes ulah teh ningali nu aneh kitu teh lain gehel ulah tidak nah nu aneh dapat kita gehel bedul dulun siap tri jadi amwing tapi tasbih udah ke subhanallah itu Pak Masya Allah hebatna kalimat tasbih yuk lagi Rasulullah meningkatkan jadi kalimat tasbih itu apa eta kalimat di antara kalimat-kalimat thayyibah Rasul maparinkeun hiji ibadah ke tingkat-tingkat kelas-kelas semua surga. Nu paling ranking hiji mana? Jihad surga. Naon sababna jihad surga? Korban agung Pak, nyawa. Ranking kedua, haji surga. Naon sababna? Gede duitna. 35 juta, 270 juta, jeung bakal mah kudu leuwih 100 juta. Lamun lain keimanan berbicara lama waktunya 40 hari 40 malam meninggalkan lamun jauh bahkan betul meninggalkan keluarga meninggalkan bisnis keuntungan tetapi Masya Allah maka itu surga kadelu jahat surga naon sababna 2,5% kudu dipangkas dibikin anu hakna dalam pangkasna mangka di dalam lain berbicara iman mustahil jelema kudu keluar ke jahat mohon apa urang membaculna urang memodalana urang miarana ayo urang geus boga saya minum kalap kudu dibeukeun ka batu kena hewan jadi kena hewan menang teu Masya Allah mata keimanan di dinya urang surga opa saum surga naon sababna sampai jemput atau urang kudu nahan lapar cenah upami kenal dipikir-pikiran urang disimpan jedur tapi ka sore ceder kudu lapar jeung haus jeung naon hareup loba dina kulkas minuman rupa-rupa orson sayropin sajabina Masya Allah kabil iman maka surga jadi tingkat-tingkat amal-amal berat itu Masya Allah tapi sungguh kata Nabi ayah hiji amalan hubbat bilisan anu ringan dina eta enteng dina lisan tapi sungguh kata Nabi sabarani fil mizan sangat berat dina timbangan amal. Naon ya Rasulullah enteng tapi berat pahalana. Zikrullah, zikir ka Allah. Salah satu zikir di antawisna
dinarengan kalimat thayyibah tasbih, Pak. Maka satu kali tasbih, masya Allah. Coba kita tasbih. Jadi ketika orang mengungkapkan kalimat tasbih itu adalah ngikis karena dosa-dosa besar. Ketika seorang hamba iman benar mensifati Allah dengan sifat kemakhlukan, udah dapat dosa gede. Beda madu akil kaluhur udah berarti ditenten. Bahwa Allah kayak di luhur. Allah mengaduhan tempat jadi luhur tadi hadapin saja bina geus mensifati yang luar biasa. Maka ketika itu dosa maka dikikis ketika orang ucapkan tasbih subhanallah. Beda Allah maha kuningan jeung saja bina. Orang teh Allah mengaduhan panon tiga orang itu bahaya. Geus masuk kana dosa besar lahan jalan yang luar biasa. Ketika itu maka ketika subhanallah terkikis jadi kalimat tasbih mengikis dosa-dosa hamba antara zon prasangka prasangka ke Allah anu teu munasabah dina luar laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Nah, tapi urang sok lebah-lebah sok nyipta-nyipta jika kitu di dieu lebah panah yang saja maka itu dosa. Maka ketika bertasbih itulah nama asucikeun Allah tina sagala sakwa sangka hamba. Kedua, ketika bertasbih itulah maka urang takzub karena keagungan Allah. Artinya Allah maha sempurna, Allah maha gagah, Allah tidak ada cacat, Allah maha kuasa tentang segala sesuatu. Maka orang bertasbih takzub karena zat Allah. Subhanallah, gagahna, perkasana, kawasana, maha mengetahui segala sesuatu. Maka itu bilang subhanallah. Muji ka Allah jeung kagungna ditimbang ku Allah engke khairu minad dunya wa ma fiha. Leuwih gede leuwih hade eta tasbih dibanding dunya jeung isina. Hebatna. Kedua, termasuk urang subhanallah teh ibu takjub oge kana makhluk sadayana makhluk anu naon-naon nu diciptakeun ku Allah teu aya cacat. Jadi takjub urang coba ini sabaraha ratus ya jalan. Cik aya nu sarua hebatna. Cik tinggal gunung, tinggali urang kebon, tinggali langit cik aya tihangna. Deui kumaha kanjeng sak eco jeung sajade cik laut hamparan semua. Maka surah Allah dina Al-Qur'an parjil basyara hal taro min futur. Titenan ku anjeun segala penciptaan Allah tingali ku anjeun cik aya cacatna aya kesempurnaanna. Summarjil basyara karratain yang paling ilaikal basyaru khasian wa huwa hasir. Sanajan anjeun nanti capek nelak-nelak nitenan ningali memperhatikan menggali semua makhluk anu diciptakeun Allah, anjeun moal menemukan kecacatan. Jadi urang ketika urang takzub karena makhluk anu diciptakeun ku Allah, hartina takzub karena ciptaan Allah, urang ge tasbih. Itu Pak, dia urang dalam menerangkan takzub. Meni kasek itu subhanallah, itu meni geulis subhanallah, eta takzub Pak. Awas. Nomor kedua, ieu tasbih minimal urang 195 kali dibimbing ku Nabi. Sadinten sawangi eta teh standar minimal. Hartina standar minimal teh saparurah mah naon? Paling 1 detik. Sampai 1 detik teh 135. Mana banyak? 135 dibagi 5, 33. Bada salat teh subhanallah, subhanallah, subhanallah sing mantap dirinya teh Pak. Nah, berasok, kesolat likum-likum keajaran. Ini batur lalu mantas salam, ya lalu malantas jalan. Balik kanan balik kiri bercerewet darah kiri. Nah, eta teh jange subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sing mantep eta, masyaallah. Muji, ngukur. Nomor kedua, bagugurkeun dosa, bahkan ngumpul timbangan amal anu sangat dahsyat luar biasa. Tina ketakzuban ka Allah eta. Kipaat tina dosa, ampunan. Masyaallah. Besar pahala. Benar. Nomor 1 kalimat tasbih sallallahu. Maka itu jadi bahan bangunan. Ketika Isra ke Mi'raj bahkan diunggahkeun ka sawarga, Rasul tinggal rombongan malaikat. Jadi mun urang tukang nya malaikat teh tinggal dina
Jurah. Jadi malaikatnya pada juga nama istana. Hari istana teh terkagok ibu bapak tina naon teh yakut merah. Hari yakut merah punten ibu. Jadi lamun kurang saya gaduh merah delima. Eta teh sagram teh pan. Sagram teh 3.700.000 ibu. Aku nih mas. Jadi lamun sageung kieu we ge 5 gram berarti urang dalam kana sekitar ya lah upami 15 gram gitu kali 3.700.000 kira lamun ambil poin tadi. Masya Allah ada sekitar 75 juta ukur sagede kieu batu ali eta teh Pak. Sedangkan malaikat yang istana keur imah hiji jalma di surga tina yakut merah permata merah delima bahar semua. Lain tina mata aku lain hebat. Masya Allah. Batu kain yakut merah. Masya Allah. Makanya surat 6 mengingatkan Al-Ankabut. Inna fil jannati ghurafan. Di surga teh aya gedung-gedung bertingkat. Anu keindahan di dalam fasilitasna transparan tinggal di luar. Keindahan di luar taman katinggal di luar. Jika urang kieu masjid Pak jadi indah di dalam saat katawis di luar. Oke, upami di luar oke, katawis di lebet jadi transparan disebut. Masya Allah, masya Allah. Tak itu paciwuk. Masa malaikat terus nembok menurut di pasang pun minum karena tangan kurasa tadi perhatikan begitu tiba-tiba urun malaikat yang jengkul kayak gitu menurut arah apa gitu ya menurut kopi arah kita ya bisa jadi ya mantap cari ciri tiba-tiba aja dari kiriman deg ada yang di dalam bisa jadi tiba-tiba ke situ urun dari kayak paham geus kitu teh lamun deui aya di bahan terus Rasul kaget naroskeun ka malaikat Jibril ya Jibril naon eta kamu lagi ngau hiji rombongan malaikat anu eta ditugaskeun ku Allah keur bangun hiji gedung di surga keur naon eta gedung teh jeung naon eta maksudna malaikat Jibril masya Allah ya Rasulullah eta teh gambaran umat salira anu engke dina zikrullah maka eta dibangunkeun ku Allah surga. Anapun bahan-bahan eta bangunan anu disebut yakut merah permata merah dan merah delima teh zikir para dihana termasuk di dalamnya adalah tasbih. Ketika bertasbih maka Allah mamaringkeun bahana. Ketika eureun tasbihna eureun beak bahan maka malaikat cenah ngeukeun cicing. Oh, kitu sallallahu hebatna zikir teh Pak. Jadi bahan bangunan urang ketika di sawarga anu sangat luar biasa. Beres eta bangunan. Benar. Rasul ada deui ka para sahabat. Sanyana engke di sawarga teh gedung-gedung nu bertingkat. Aya tipena anu sama. Aya. Dan surga teh sareng Nabi aya disebut Darul Qarar. Jadi Darul Qarar itu sawarga di dataran rendah. Aya disebut Darul Jalil. Aya disebut Darul Maqwa, aya disebut Darussalam, aya di Al-Aden, An-Naim, Firdaus, surga teh. Maka eta satu tingkat jeung tingkatna arduhas samawati wal ardh, seluas langit jeung bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bener. Tadina jannatul ghuraf di dinya. Masya Allah, raudhah aya taman. Maka bumi nasami jadi bangunan yang indah istana luar biasa tipe nasami jika di komplek tapi memiliki saur Nabi taman anu luas anu berbeda aya dengan ukur sapatok ari nu si B menang aya 2 patok aya nu si C mati 3 patok yang saja bina Masya Allah bahkan saur Nabi tidak luasna eta taman teh ditanam ku Allah jumlah tanggal korma anu berbeda jumlahna ketahui para sabab aya ahli surga anu bisa memetik eta korma nu ranum bari jeung indah ngeunahna ka 40 hari 40 malam dina tenggorokan aya buah anu bisa dipipit bari berjalan aya anu buah bari dititip bari nangtung aya anu bisa diambil dipetik bari cicing bahkan bari cimogo bahkan aya anu memetik eta bari gegelehean indah dan luar biasa mangka si A jeung si B jumlah aman jeung luas taman jeung jumlah tanaman korma berbeda jumlah. Cari bebas sobat teh. Rasulullah. Sobat, anjing naon teh?
Kumaha Rasulullah cik naon nu ngabedakeun jumlah tangkal korma di surga. Naon si A menang sakieu, si B menang sakieu? Naon ya Rasulullah? Ketahui wae bilang. Eta teh tasbih maranehanana. Jadi satu kalimat tasbih nu diaos Rasulullah ku hiji hamba maka hiji Allah nanamkeun tangkal korma. Dua tasbih, tilu tasbih, jadi lamun urang standar minimal tadi 165 kali sampai sabeuting sampai eta 165 pohon kurma itu di surga ditanamkeun. Temperatan al-korma urang sampai idul cenah saudara. Kan haji gaduh 12.000 yang saya bina. Lumayan dapat yang kintal, saya bisa dapat 20.000 lebih. Teh sampai indung korma di surga. Masya Allah. Bangga aja. Sekarang kalau ini bisa sekarang 1.000, sampai 10.000. Jadi saya bilang, tomat 10.000, tetap tomat, kawan pecah, cabai, kau di surga. Jadi kebanggaan rahmat Allah. Saya bikin kikis dosa, timbangan amal, jadi tanaman di surga, bahkan jadi gedung surga. Allah, kemurahan dan kemuliaan. Benar-benar hebatnya tasbih, hebatnya tasbih, Masya Allah, Masya Allah. Benar. Kedua, kalimat hebatnya tasbih serna. Ia berkaitan sama orang amaran di nama de bobo. Siti Aisyah teh yang kere begitu. Mantosan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah apa? Mencenderang mah geningan canbo, cenah ya Ais. Jadi kalimatnya Ais, ya Ais itu isim tasgir. Isim tasgir kayak namanya nama kecil ya. Jadi Rasulullah manggil ke Siti Aisyah teh ya Ais gitu. Jadi nama kecil Ais. Jadi itu Aisyah. Jadi lalu kurang boga pamajikan kokong. Gitu, tapi saya salah kan. Dari si tasgir jadi nama kecil. Ya Anis. Oke, ayah dipanggil Siti Aisyah, panggilan saya ya Khumairah. Jadi ya Khumairah teh wanita yang kemerah-merahan. Saya para ulama Siti Aisyah teh pamudas, namun isin, namun disebelum dan Rasul senang. Hai Khumairah, wanita yang kemerah-merahan. Jadi puji tetapi jujur, tapi jadi sanjungan nama kesayangan. Ulama pada bocor hidung gitu. Maghrib gitu. Sana kan oke gitu pakai maghrib deui gitu. Lain panggilan sayang menyek seberang Cirebon. Dia maghrib gitu. Namun saya dalam hari hitam manis. Ayah kene hitam kan kabeh benyok ke manis. Sana dan hilir oge bisa jadi. Orang begitu. Jadi Rasulullah lengkap sekali saya terjadi. Junan akhirnya kenceng bobo cenah curang. Kacanya Rasulullah nungguan salira. Langsung ku Rasul pangkas dia. Ya Khumairah ulah kabobo san salira ngalakukeun obat perkara. Obat perkara ya Rasulullah. Saudara Nabi. Nah, ya Rasulullah, anjeun ulah bakal tidur. San hiji bener namatkeun khatam Al-Qur'an. Kedua, kawakan bobo san anjeun ngajaminkeun kaula memberikan syafaat. Katilu, ulah bakal bobo san anjeun ngabungahkeun kaum mukmin. Ulah bakal bobo ya Anis san anjeun meunang pahala haji jeung umroh. Barang begitu Rasul naraskan Siti Aisyah kalau itu teras teh kumaha Masya Allah Rasul teh wih Pak saya seingat malewas salat malat malam bener-bener saya culik beres Rasulullah salat nyamperkeun deui ningal Siti Aisyah masih culik ini can bawa wae coba ya Rasulullah bade kumaha bawa abdi dina kapanasaran masana-sana naon sok Nabi panasaran tami dawuhan saya ya Rasulullah kumaha abdi rek bobo kieu kudu namatkeun Quran hadis hisab dina waktu sakit mah mungkin kumaha cara abdi ngajaminkeun para nabi utusan memberikan syafaat ka kaula kumaha cara abdi ngabungahkeun kaum mukminin abdi kudu turun ka buruan ngabagikeun duit tentang pina hareun mah mungkin ya Rasulullah yakin
Komo abdi kudu menang pahala haji jeung umroh asal lain waktuna. Rasul tabassum senyum Pak. Kumaha Rasulullah sanes itu. Maka anjeun memeh sare raih pahala Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an. Kumaha carana? Baca ku anjeun qul huwallahu ahad salah 3 kali. Jadi saha jalma anu maca qul huwallahu 3 kali ibu Al-Ikhlas rekulem itu sebanding jeung khatam Al-Qur'an. Mata dina hadis lain sanes dinya teh saur Rasulullah dina hadis lain 1 qul hu itu sebanding dengan 1/3 Al-Qur'an. 2 kali baca qul hu berarti 2/3 Al-Qur'an. 3 kali berarti 3/3 30 juz maca Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi lamun urang rekulem baca qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali eta sama dengan khatam Al-Qur'an. Hebat. Kedua, ya Rasulullah cara abdi ngajaminkeun para nabi utusan memberikan syafaat. Saur nabi memeh bulan baca sholawat ku anjeun sakali. Di paudah keterikatan sareng Rasulullah. Ujug-ujug dina salat nya ulang urang teu pas atuh sholawat urang majelis ieu. Masyaallah urang teh saur nabi manjala sabil majlis lam yadhkurullahi ta'ala wa lam tusalli ala nabi ila kana tirakan saha jalma anu duduk dina hiji majelis tuluy dina eta majelis teh dibacakeun dikir ka Allah aya tilawat Al-Qur'an teu baca Al-Qur'an wala tusalli ala nabi jeung teu dibacakeun sholawat ka nabi ila kana tirakan kajaba bakal turun kana eta riungan teh panyakit kakurangan naon kurang teh Pak kurang barokah gitu kurang fadilah kurang manfaat kurang kahadean maksa disebut hage majelis buruk. Kurang dina tatanan Asy-Syafi'iyah, dina tatanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka disebut aya adab majlis. Adab majlis teh namanya merek pakosan, tata upacara sakurang sakola. Aya pembukaan, leres naos Al-Qur'an, naos tulis sholawat, hebat. Maka aya tawasul, pas kitu mana sambutan, acara inti, hebat. Kemudian tutup doa. Mun aya doa restu teh doa beres terus nyatu. Masya Allah. Jadi ada bagus itu yang itu sholawat. Yang mengaji karena sholawat. Jadi kurang rekobot mau sholawat. Karena sih di luar. Aku pikir luar. Kadirun sama Siti Aisyah ya Rasulullah kumaha cara abdi ngabungahkeun kaum mukminin rek kula saur nabi pamintakeun istighfar maranehanana kalimatna bebas tapi urang mah Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ampuni dosa ibu abdi jeung dosa sakabeh kaum mukminin mukminat muslimin muslimat baik hirup maupun utos teu aya eta kasambu maka lamun anjeun ngadoakeun pamentakeun hampura antasurrahu sahihatuhu maka bakal bunga maranehanana dina nalika kamu catatan amalan ka di akhirat tiba-tiba maranehanana ngarasa dosa tetapi dibuka masyaallah pinuh ku pahalahane pupus dosana antasurrahu manehanana bunga kabeh kumaha Gusti nah aya abdi teh maos loba dosa tapi jadi dipupus aya seruan di langit naon sih dosa-dosa aja dipupus kunaon kebaikan saudara anjeun seiman pangmentakeun hampura ka anjeun mangka eta masyaallah Lorang sa Rasulullah sahaja anu ngabungahkeun ka hiji jalma mukmin ku hiji kabungan dibere ku Allah 1000 kabungan di akhirat sahaja anu ngabantu dina hiji kasulitan maka dibantu dibare ku Allah bantuan 1000 bantuan tina kasulitan sahaja anu ngahesekeun ku hiji kahesek ka kaum mukminin di dunia maka eta jelema dibere 1000 kasusah di akhirat alhamdulillah. Da urang teh Pak maka dia disebut makna ta'awun dengan cengnya dari ta'awun alal birri wa taqwa jadi saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Jadi urang teh benar regulam teh naon maos 10 saudara kali
tilu terus mau sholawat sekali terus urang naon Allahumma firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum. Pak, selesai Aisyah, ya Rasulullah, kumaha cara abi rek boga pahala memperoleh haji jeung umroh. Nabi tersenyum deui didinya, baca ku anjeun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sep didinya. Aya nu nabihan hadis la haula wala quwata ma'a eta. Mangka eta kalimat satu kali dibaca tasbih di antara sama dengan mendapatkan pahala haji jeung umroh. Hebat eta pahala. Jadi saking keur berat tadi Pak ngugur kana dosa. Bener, masalah urang tak surga Allah, jeung tak surga penciptaan Allah. Bari urang ngabumen-bumen, ngumpul-ngumpul bahan keur bangunan di surga, imah urang taman-taman oge semakin diluaskeun, pohon-pohon kurma tajrimin tahtihal anhar, walungan sungai susu jeung sajabina. Masya Allah, geus kitu seberat pahala haji sareng umroh. Oh, wah. Baik hebat tasbih, hebat tasbih. Bener. Nomor K5, nomor K6 eta kalimah tasbih teh imam bakal sadaya tinggal ingatan bihul kepilih bab dzikir tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi mamangna sahabat mang jago lama ari mamang hayang mah honda hayang apal naon hiji wiridna malaikatul muqarrabin tasbih di para malaikat anu ku eta tasbih Allah maparinkeun rizki berkah kemuliaan gerurang jelema. Maka kumaha Rasulullah lamun mamang eta ngawiridkeun eta tasbih malaikat lain mamang anu disusuti dugdung suku dijeh hulu yang suku ini disuk cendur datang sare jeder neangan harta tetapi dunya nu bakal datang merendah ka mamang. Hebat. Jadi lain urang ini disuk cendur datang sare jeder banting tulang praskaringat bener. Usaha lebih berat tibatan banting tulang praskaringat. Rek teh kumaha berat usaha tapi karena banting tulang. Suku dijeun hulu sok aya nu tinggal dina sirkus kira-kira. Allahu akbar. Asal Nabi lamun emang eta maca kalimat eta tasbih para malaikat. Lain emang nu capek ngeunaan harta tapi dunya nu datang marandah ka mah. Alu pak dunya. Allahu akbar. Saking mudahnya rezeki barokah, rezeki berlimpah, rezeki datang di berbagai arah, rezeki untuk susah payah, rezeki keribadah. Ayo, maka sahabat ya Rasulullah dijaga kan? Naon eta wiridan baca kumam subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ini 100 kali baina adzan wal iqamah fi shalatil fajr. Iya, antara adzan jeung iqamah dina salat sunat subuh. Dina salat subuh. Ieu urang di intina mana? Ulah kasihan. Awas. Jadi kasihan cukup. Urang siap-siap di masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Awas urang. Allahumma rabb hadhihi da'watika was-salatul qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa basulah Muhammadan allati wa'ada innaka la tukhliqul mi'ad. Eta kesel Nabi lamun jalma anu maet ka banadan hak menang syafaat kalau beres urang salat sunat fajar, salat qobliyah memeh subuh 2 rakaat. Umur dede piara bahkan sareng Nabi ulah ditinggalkan 2 rakaat memeh subuh keur anjeun di akhirat khairu minad dunya wa ma fiha. Leuwih hade tibatan dunya jeung meusina. Allahu akbar. Jadi urang sanajan teu kahon teu kasora mobil pangeuteun urang tadi sebut gedung sigrong segala rupa aksesoris tapi urang boga waktu 2 sholat 2 rakaat memeh subuh ketahui di akhirat itu leuwih hade tibatan dunya jeung meusina. Beres urang sholat ini nah nungguan qomat calik nyembang tasbih hitung urang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah dugi ka 100 we koma mangka lamun dijawabkeun eta mangka Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni dina Mambaul Usulul Hikmah mere sarah saha jelema lamun jawab kuat eta maca dikir para malaikat
can sataun eta jelema geus jadi jelema pun harta cida. Hebat apa? Dia luar biasa. Itu beratnya dari kali. Naon teh kali ketawa lagi teh senje. Pak, bunga jaminan Nabi, Pak. Nu paring garansina ibu-ibu eta teh Rasulullah. Masya Allah. Bener. Nah, haji gitu. Rancangan haji 2006 Pak. Pengalaman diobrolkeun. Jadi cenah saya teh khusus ngobrol aja. Jadi cenah hari udang subuh mah harus biasa. Paling ngaji Quran, saja bina. Dan cenah aya amalan-amalan membuat eta teh sampai 30 hari gitu. Jadi DKM kan dekat ke masjid. Dari kalengka. Terus kumaha membuat cenah subuh. Paling-paling kalau pujian. Alus kayak pujian gitu. Shalawat naon. Aya. Rasa dipastikan ya Pak. Tak wirid di Rasulullah ya tasbihna para malaikat anu eta saja itu kalimat-kalimat tasbih tadi unggulna Pak. Maka datang dunia merendah. Lain anjing capek tapi dunia itu bakal datang merendah. Rasa ibu diwiridkeun, dijajakeun, kami. Genep sasi, ceng. Dongkap datang lagi. Saya sebab ampun acan aya WA ya. Ini teh tahun 2010. Magi hajian tahun teh 2005. Jadi hadir cenah kan iraha aya di bumi. Aya wae. Terus kumaha aya priori cenah. Terus kumaha cenah aya ngobrol tapi pikasieun, tapi pikamugaheun, tapi pikarawaseun, tapi aneh. Bingung Pak. Monggo pikasieun. Pikasieun, pikamugaheun, pikarawaseun. Naon cek cenah naon? Begitu terus. Terus kita tak bebas, lengkap. Minggu lah cek aku pada asar apa itu? Pas minggu pada asar lengkap. Terus dan cis ngobrol. Kieu. Ada cenah di sasi poker grupnya. Terus cenah milihan eta. Saya teh geus 3 hari jadi. Ketika wirid eta dina subuh eta aneh kumaha? Saya jangan yang barang dan atasnya barang jam 2:30 ibu jam 3 dongkap pabrik jadi cuma deui. Ada jajan domono terus kumaha cenah biasa beda kaboksin kaberangan salat subuh. Pas kieu teh minum kopi kemudian riba terus cenah ka masjid. Ibu asker wirid eta cenah biasa cenah saya setiap bulan. Ngan tersengit cenah di masjid teh. Ingat cenah asa seungit minyak mana? Raudhah. Jadi Pak, raudhah tadi tentang aya minyak raudhah. Aya 2, aya nu menyengat raudhah luar. Nomor kedua aya raudhah makam. Jadi raudhah makam serem-serem. Jadi upami urang ka raudhah lembut. Tapi sebab minyak raudhah. Saya ingat ke alam, jauh sengit kata minyak. Oh gitu kan. Nanti cenah keur wirid ya, tuluy dia. Aya karek aya 2an cenah di masjid. Jika ada hilir mudik, sebelah pagi cenah. Tapi aya jelema aya naon ieu teh naon gitu. Jika cek sama cengkam tapi ngarigi. Terus kumaha? Kecil gitu tadi subuh teh. Jika ada yang terpilih, cara digigit, nanti asing gitu, masya Allah. Terus cara sini. Ke sholat subuh, saya katakan min. Pun adik nikah cara di Samarang. Jam 8 teh kami itu cara jemput boy. Terus gitu teh. Tah, cara itu aneh. Mari dia kan. Kumaha cek. Tapi teh cenah keur parasmanan teh kieu tanggul. Nyapakeun Pak aja. Ya haji kan kieu kami. Terus kumaha? Dina Nabi yang pasti tiba-tiba aja nyalakeun di tukang tah cenah eta tah eta cenah kitu ge cenah kana jasa kita itu asup ketika kieu jadi ieu tiga sekali di tukang tah cenah di mana cenah jadi merek suka teh merek rokok gitu kita itu
beres doang, beres doang. Dia sadar, dia bilang, wih ke bumi. Pas wih ke bumi, pas roda pratap itu, beliau gerbek. Nah, dia angkat pak, jadi LM. Akhirnya ternyata LM itu logam mulia emas batangan gitu, dan yang mau kayak tiga kuningan, tiga tahun gitu. Akhirnya tadi saat emut, jadi ingat aja kan. Wah, tidak cari baru karena dari background gitu kan, aja. Wah mungkin lah menjelma itu kan, aku bisa saat itu kan, ada pak. Gitu, benar. Kalau saat margina, toko mas gelis, sana tadi itu penasaran, ada yang bang Maisa gitu. Ternyata ibu bapak benar, sudah LM. Jadi logam mulia emas batangan, 2 ceng. Jadi timbang itu 150 sama setengah biji. Jadi lamun 2 kan emas. Cekap. Dari si Pak Kun dari hobi. Tadi dibuka gitu. Jangan ibu, itu keajaiban, salah satu keajaiban luar biasa. Itu Pak. Jadi coba umpamanya 880, 1.050 aja emas deh Pak. Kali 3 emas 300 juta. Testimoni seperti itu. Jadi daripada 65 testimoni, anu jawab kayak beri butuh anu hebat nak kalimat. Ada berapa lagi tahun isi luas itu ya. Anu penting mah naonnya yang diceritakan itu petani udah mendagang itu mendagang barokah tapi dia kurang kayak rezeki nu barokah berlimpah datang di berbagai arah bari teu kudu susah payah konsentrasi ke ibadah itu payung teh Pak so daripada sekali ibu bapak sekalian dijajah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil adzim. Astaghfirullah. Kami bimbing biji 2 kilo. Subhanallahil adzim. Astaghfirullah. Sekali lagi. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil adzim. Astaghfirullah. Apa asal namanya? Seberapa kali ya kan? 100 kali. Di mana waktunya? Antawis adzan sareng qomat dina salat subuh. Eta teh mung 4 menit Pak 100. Jadi urang kudu siap-siap. Berdiri adzan, salat sunat, nubuan qomat, calling kema. Ulah maka qomat. Yang saja bina salam 4 menit nah. Bekerja subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah. Ieu nu jaminan Nabi Pak. Lain anjen sahabat anu hese nu payah dengan rezeki tapi dunia nu bakal merendah datang ke anjen itu tasbih nanti para malaikat. Allahu Akbar. Hebat luar biasa. Bahkan kesehatan bin Ali Al-Buni diterangkan saknya jelema lamun dawam ieu perkara sancan 1 tahun eta jelema geus jadi beunghar kacina. Jadi saking keajaiban. Masyaallah Pak. Urang belajar berpikir tukang haji di mana? Ulah Pak. Allah al-Ghani Maha Kaya. Allah al-Mughni untuk memberikan kekayaan. Allah ar-Razzaq nugaduh kuda perbedaan rezeki. Mau orang mau cokot. Lamun itu Allah dicokot. Kumaha tiap detik tiap menit rahasia kemuliaan. Masya Allah. Dikadek kurang Pak. Jadi tasbih itu luar biasa. Mata Allah membuka kalimat tasbih nerangkan perkara nu takjub nu katujuh eta tasbih tasbih insi
insidental. Naon insidental saja pitinu 165 kali jeung tadi di mana-mana urang menang takjub perkara anu agung baca ku anjeun oge tasbih nambah-nambah pahala tina tasbih urang. Tadi teh lamun urang lain geher, lain amui, lain beul, lain neuhdeul, lain bedul, tapi subhanallah hebat tasbih. Jadi urang eta mah insidental lamun leuwas munaon. Subhanallah, 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 Allahu akbar. Ya, kenal kade. Hiji hikmah urang tina Isra Mi'raj. Jadi bab zikir, bab tasbih. Bahkan Allah membuka kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ingat kade. Subhanalladzi asra ayasiru asra di majhul. Secara bahasa apa? Nah di majhul teh Nabi pasti maka tidak nu ngalempangkeun. Jadi Nabi dilempangkeun. Asra itu kalimat agung. Di bahasa Arab lempang teh aya nu disebut. Punten, Masya Allah, fatwa aya nu disebut safar. Tapi asra perjalanan di malam hari ia tidak boleh dipakai oleh siapapun. Hanya Allah anu agung memperjalankan manusia anu agung dina perjalanan agung mata di dia lempang penting dirinya disebut Isra. Itu biasa orang dia berkayo. Reka mana lempang penting ka Citanjang rek Isra, rek naon gitu daya martabak telur. Aya Isra rek bali martabak. Jadi perjalanan di malam hari kan maju. Jadi Nabi pasti dilempangkeun. Masya Allah. Betul. Asra bi abdihi laila minal masjidil haram bi abdihi. Rasul diaku hamba aku Allah. Betul. Jadi Allah nu ngaku ka Rasulullah sebagai hamba. Naon sebabna? Rasul diakui sebagai hamba. Betul. Ari urang mah sok ngaku. Beres. Oh, Nabi atau apa jeung Pak Bupati? Baru digunakannya. Alhamdulillah. Hari Pak Bupati apa teh kita? Apa kurang kenal? Dia mah kenal eta teh ngaku-ngaku. Ada urang teh ceng ngaku hamba Allah, abdina Allah. Hamba Allah, padahal karabatnya hamba setan, hamba syahwat, hamba juri, hamba nafsu. Ngaku betul hamba Allah. Masya Allah. Jangan ji, terus kemana? Enak rumah rasa, Masya Allah. Menuju bangun enak pasar keras gitu. Bibi galuh biji, bisa jadi nak laksana itu kan. Jembar warisan tadi, itu kumaha lamun pinten kita sampai 50 juta ke namihan. Masya Allah madrasah. Alhamdulillah hati cece. Masya Allah nampi nuhun bisa dia dikeun. Tapi entah disebatkan bisi bibi liat sebatkan mereka pada hamba Allah buat itu 50 juta. Oh malah hamba Allah disebatkan bisi liat bisi sumpah. Tapi lamun aya yang ngoskeun saha Pak Ustaz hamba Allah teh wartoskeun teh bibi. Benar. Jadi urang teh mengaku hamba Allah padahal maksudnya berarti hamba nafsu, hamba syahwat, hamba sehat. Allahu akbar nauzubillah. Ieu mah rasul diaku bi abdihi hamba kan surah. Naon sababna ieu? Rasul lulus tahapan-tahapan tingkatan ujian di hal anu kecil sampai punten ujian besar. Tinggal kade. Kali data kasih sejarah. Rasul pada uji di lahir kene. Lahir dalam keadaan yatim dan gaduh peramal. Mau yatim. Genep tahun dikandungkeun ku Siti Aminah. Jadi genep tahun teh geus yatim piatu. Diasuh teh masyaallah ku akina. Nepi ka disusuan teh dipindah-pindah. Rama nam aki nama Abdul Muthalib dipindahkeun deui ka Abu Thalib. Mamangna. Terus diasuh. Masyaallah. Dina waktu 15 tahun geus kudu menghidupi sendiri. Kabeh beratna dahsyat. Kemudian masa muda dihantam kepada masyarakat anu paganisme, non paganisme teh paham keberhalaan teh sesuai jeung batin Nabi anu ngagaduhan irhas ciri-ciri kenabian tidak batin teh sesuai teh cocok teh loyo di masyarakat dibuna batin masyaallah 40 tahun nikah saja
Ibu, Pak, luar biasa ketika diperintahkan dakwah, dicaci, dimaki, dihujat, dihina. Ya masuk. Nu paling berat naon dirinya ketika 48 tahun dirinya sebelum Rasulullah Isra Mi'raj dikantunkeun ku Siti Khadijah bojo nu paling ditika cinta bahkan jadi paling tina gangguan kafir Quraisy sieun kafir Quraisy namina ge Sayyidah Quraisy bangsawan Quraisy ketika Siti Khadijah wafat lemah Nabi seseueuteuh wanita pujaan. Jadi lamun saur bahasa Jawa Tengah saya Siti Khadijah mah rek teh kumaha kamu belengan atuh cara teh tipe teh dan dindut. Jadi dan dindut teh awewe teh dan hebat berat. Din agamana kuat dundunya beunghar. Jadi keur mah geulis soleh beunghar. Itu dan dindut. Kalau aya awewe teh dan dindut ya goreng ada teh kandungan. Din ada kandungan. Tun ulun dan itu tidak. Ibu-ibu nu di dewan dan dindut. Jadi lamun dikantunkeun ku bojo begitu mah pas seuseuten, leungiteun kitu nepi ka sedih, duka citana teh dalem, da aya paksa laki nu ditinggalkeun maot, tetep urang. Baturan Kang Haji. Dan naon pun teh sugan sedih mah. Ji, pamajikan maot na euy. Eta teh bari jeung sugan sedih. Pamajikan maot euy. Terus kumaha cek baca kan kesabaran Pak. Terus setengah 11 tadi bahasa bagian kaca itu ditutupan pantau tutupan anjir aku mah ieu cek gitu jadi saksiannya cenah terus kumaha kesaksiannya cenah disaksian apa curug kacung pan dia paham aja kan kacung aku salah kita Ustaz jadi kunaon cenah si tukang gede iya datang cacandran tuluy cenah amanah pek bapak kawin deui asal we tahan heula bae mama aya cenah mah model kitu amanah cenah Pak pek bapak kawin deui asal we tahan heula bae mama cenah akang saksi betul ya istilah ada pamajikan bojor saraki mayor. Kunaon bunga disinggalkeun ku pamajikan da meureun eueuh di kamelangeun gitu. Ari Rasulullah mah Siti Khadijah sedih. Masyaallah tilu sasih ininya dikantunkeun ku Abu Thalib. Sa Abu Thalib teh mamang Nabi, nu ngurus Nabi. Sieun Pak kafir Quraisy teh Abu Thalib. Nabi ka diganggu dina Abu Thalib mah ngadamel kita berecek pengumuman diterapkan di Ka'bah. Naon dirinya saat jelema nu ngaganggu Muhammad maka kejengkel berhadapan jeung pedang kaula. Ketika dibuka eta pengumuman sadayana pasir. Kenapa? Pena Abu Thalib tulisanna begitu pengaruh. Abu Thalib teh gubernur Mekah berarti. Jadi mamang Nabi gubernur Mekah. Masya ngantunkeun Abu Thalib, wah gangguan luar biasa di kapal nepi ka disayang barat rek dibunuh, nepi ka 100 ekor unta di darunan dua. Masya Allah, Suraqah dirinya, anu pemuda, anu gejeg, anu bakal tampil dirinya memenggal tentara nanten Rasulullah. Udah ketika tersungkur, udah tersungkur. Eta nu turunna kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan sayang barat gitu. Masya Allah, benar. Beres dirinya Rasul diancam, dianiaya, bahkan diusir, dibunuh. Rasul berhijrah ke Taif. Didinya aya wargina, barisakan tenan ngembangkeun Islam, pedah rada aya aman. Tetapi masyarakat Taif, termasuk tokoh jeung pemuda Taif, dihasut ku Abu Lahab. Masya Allah, jeung Abu Jahal kade, Muhammad geus lemah ayeuna. Abu Thalib geus eueuh, Khadijah geus eueuh, manehanana nulis, maka dinya kolak. Boykot usir. Ibu ari dongkap ke Rasulullah ka Taif barinya kontak di gerbang Taif di gapura itu di itu. Masya Allah di Cibulu udah gitu. Dinya bar juga pemuda Taif. Itu Muhammad dibaledog, dicaci, dimaki, usir Muhammad, bunuh Muhammad, dibaledog satu lemparan pemuda Taif kena kana masakan Abidah bercucuran darah. Rasul luncur dirinya tina kontak mangka calik berlindung di balik batu ageng
maka disebut dirinya Masya Allah doa dan doa tauhid curhat ke Allah. Kumasya Rasulullah Rabbi ilaika askutu afa'an kuwati anna khilati adrikni anta rabbul alamin anta rabbul mustad'afin Rabb ilaika askutu afa'an kuwati mungkas salira mungkul amin segala kelemahan kami amin curhat amin yang gajen segala keberdayaan anjen Rabb Pangeran Rabbul Alamin anta rabbul mustad'afin salira pangeran hamba-hamba lemah tulungan kuatkan hati Gusti nangis ku jadi dakwah ditolak dibalero ku bojo dikantunkeun ku Abu Talib anu nyanah mamangna ngantunkeun dicaci dimaki itu disebut bertubi-tubi. Nah maka disebut dirinya tahun berduka cita disebut Abul Husni tahun duka cita. Dirinya ujian dari Allah. Maka kumaha Allah ningal ngutus malaikat Jibril bejakeun ka malaikat ngajaga bukit ngadoa Muhammad ka kaula supaya di bumi rek diangkat gunung rek ditimpakeun ka masyarakat penduduk tadi. Ibu malaikat Jibril ngebisik beunang ka malaikat ngajaga gunung tadi. Bejakeun ka Muhammad cenah ngadoa ka Allah terus kumaha sok ieu gunung Taif rek diangkat tinggalkeun kana kedurhakaan masyarakat Taif. Ibu dongkap teh malaikat bener menjaga bukit ya Rasulullah kabewarangan ku Allah melalui Jibril ngadunga salira ieu lamun gunung jeung batu rek diangkat dibalikeun ditinggalkeun ka masyarakat Taif enggak hina ka salira bahkan melempar nambah-nambah ka salira kumasya Rasulullah la sa fa innahum la yaqlamun ulah sabab kitu patut teh maneh anak-anak can nyarah coba Pak Rasulullah itu disebut tingkat ulul azmi ngadoa ya Rasulullah moal ngadoa supaya dibangkit moal ya teh kok hebat ujian ya maka kumaha Nabi dipaksa ngadoa Rasul ngadoa lain ngadoa mental amat jeung azab ka umatna anu keur nyiksa tapi naon Allahumma akhriz min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrik bihi bi ibadati syai'an ibadati syai'an. Gusti kaluarkeun tina rahim ibu-ibu orang tua hartina lahirkeun we turunanna keun bae inung bapana mah aki diri nama ajeuna geus kaok teucreut engke mah Gusti lahirkeun generasi anu bakal nyembah ka salira jeung moal musyrikeun ka salira. Terbukti Pak ayeuna masyarakat itu hiji-hijina jajirah teu kacampuran hebatna Islam diri tetap 7 imam Arab imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Syulis Syekh Abdurrahman bin Ashraf Syekh Abdullah bin Baz Syekh Abdurrahman Al-Ausi Al-Mansur As-Salimi itu pemuda-pemuda tauhid hebat. Coba Nabi lamun baheula hancurkeun mungkin hanya sisa kehidupan juga Gomorrah jeung kaum Samud tetapi kualitas Nabi dipinta maka ciri ulul azmi itu adalah tidak meminta laknat kepada umat. Nah hebatna Nabi lulus ke ujian dirinya maka Rasul dipanggil sebagai abdina Allah istembal Allah eta hamba Allah. Namun lulus ujian ini buah tina ujian lulus bertubi-tubi Allah ngangkat derajat tina Isra dan Mi'raj. Namun pelajaran kedua lamun urang hayang diangkat derajat kudu lulus ujian dengan gitu dah. Yo mau aya diangkat derajat kali diuji bung. Budak sekolah ge kapanan di kelas 1 ujian akhir semester, aya ujian berbasis komputer, aya nama UNBK Pak, ujian nasional berbasis komputer. Komputer UNBK ujian nasional berbasis kokon. Kedua kayak tulis. Bener-bener Masya Allah. Jadi ujian maka jalma semakin tinggi iman semakin berat ujian anak tapi semakin berat ujian semakin besar rahmat Allah jeung lipat gandaan ari ujian di Allah gumantung jeung tergantung karena kelas-kelas iman ya lamun budak kelas 5 diuji teh ku guru ku soal kelas 5 dolim lamun budak kelas 5 diuji ari soal kelas 6 maka ujian disesuaikan jeung tingkat keimanan ieu bahasa Allah dina Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah muarek uji kecuali kadar kemampuan anak. Lamun urang yang naik derajat kudu lulus ujian jeung kudu siap diuji. Itu Pak. Mantap Masya Allah diuji ku kafakiran, diuji ku kakayaan, diuji ku cager, diuji ku
Canggeran diuji ku panyakit, diuji ku aya jalmi, diuji teh ku rezeki, ku pasangan, ku anak, ku salaki, ku pamajikan, ku tatangga. Wah, jeung sajami diuji tina ekonomi, diuji tina jabatan, diuji tina segala sesuatu. Urang teh semakin tinggi, masya Allah, semakin berat. Bahkan seorang Nabi mengatakan beratna ujian lintang di para nabi, para utusan, para rasul, terus para sahabat, para amsal, semua amsal, jauh saja bina semakin urang bapak tesamara ujian dibandingkan dengan Rasulullah. Dugi kan Rasul dirinya puncak ujian, Abul Husni tahun berduka cita, masya Allah. Mata kalau urang diuji ku corona, diuji ku omikron, ku polikron, kenpai omikron kan kamu ikan polikron bisa jadi kurang kesing kuat ke atas pak, ke atas ibu nu di luar no polikron asap rawat ibu numawi masya Allah benar tah minal lailam minal masjidil haram. Nah, sampai ke masjid udah ya alhamdulillah kirim bingat di padahal seperti kan alhamdulillah kita tadi gua aja kita lamun di naon di kaligrafi dan sayangnya manisnya jadi kayak orang manggil dia siapa tohan soal kaligrafian ya jadi sakuriin maka mual polos tadi indah sehingga dikontrol tadi ya alhamdulillah daripada si calling anjing saya tidak orang maka mantas alhamdulillah benar minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ia tembak di masjid ke masjid simbol Isra masjid simbol Mi'raj masjid jadi Pak Isra masjid ke masjid berbicara Isra Mi'raj berbicara masjid. Namun sebabnya masjid ia basis kekuatan umat. Surah Allah di surat At-Taubah ayat 18 kita dipanggil Pak. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya, saja jelema-jelema nu makmur ke masjid Allah mah. Jelema nu iman ka Allah yang poe akhir. Manehna ngadirikan salat, ngeluarkan zakat, tidak ada yang dia takuti illallah kecuali Allah. Fasa ulaika ayakunu minal muhtadin. Jelema nu kitu nu baris menang hidayah di Allah petunjuk. Naon masjid keburas dina komunitas muslim. Masya Allah, simbol kekuatan umat, simbolisasi eksistensi umat. Pak, nu disebut ngamakmurkeun masjid teh masya Allah, bener. Aya nu disebut fisik material, ngabangunna urang, aya rakina, palurah ya. Ebatuan yang saja bina masyarakat miring aum pasang fisik ke si pesak harta hati tenaga emutan ditempelkeun di dieu. Saur Rasulullah saha jalma nu ngabangun masjid sanajan sagede sareng burung mangka dibangunkeun rumah nu saperti kitu di surga. Hebat masjid. Benar-benar. Bahkan motor itu zariyah kita syarafah. Rasul mengingatkan ya indah matamu adam in qata amaluhu lamun maut bani adam pegang kabeh amal perkarana nahu dirinya domir mutasil ka bani adam nu geus maut jadi maut geus bisa beramal lain amalan hidup kana maut Pak ieu amalan maut keur maut dan geus bisa amal jeung saya bina lain hidup kana maut mantap ilah instalasi cek nabi kieu mana kieu teh sedekah jariyah sedekah jariyah catat sedekah jariyah ayat 2 hiji sedekah jariyah nu habis pakai mana tah ieu cari tuangeun sakali sedekah sakali pahala dua kali tilu kali eureun tercatat dina maktubah mana nu nepi ka alam kubur sedekah nu dipermanenkeun mana jariyah nu dipermanenkeun urang gaduh tangga ieu teh balong pada umumnya udah ieu cek-cek eta teh balong teh doa cenah doa keun ibadah masjid nabi bunga kabun adi di dieu sajadah deblek bae kalau saya dia saya tadi hanya nyemak gitu ya Allah tapi alhamdulillah umat
ngaji di daerah luhur bani-bani ini. Jadi doa tadi dijaga, ngaji dari kesana. Dekat langit, aku dekat langit. Kalau mau doa di luhur, nah doa di dia kan di loteng sok Bapak. Kita perlu bawa musola di loteng, dekat ke langit. Masya Allah. Dan kita baik saja. Sedekah nu dipermanenkeun, urang jariah ngawakafkeun tanah, ngahibahkeun tanah. Masya Allah. Dan madrasah budak ada 40 bahasa kelas. Ungang budak tak gelekuk maut. Anu ngawakafkeun tanah, ngocor tak 40 barudak. Budak unggal poe, Masya Allah. Gara-gara teh majelis taklim jiga kieu. Terus ngawakafkeun ngocor maka ambar. Urang sholat berjamaah, urang menang 27 berjamaah, tapi sejumlah teman berjamaah dikocorkeun ka alam barja. Hartina ku hadis ieu memeh maot urang kudu boga jariah nu dipermanenkeun. Ngarah urang teu beramal geus maot, tapi dikirim pahala zikir, sholat, nu talab ilmu, nu budak arah luar biasa. Mun batur geus ngawakafkeun tanah ke sakola, ke madrasah, rumah sakit, pesantren, urang kudu naon? Masya. Jadi Pak marah kiai teh bangun hara bisa umroh pulang sampai kalau duit besar haji mata kayak mobil Rubicon model rumah ngan meninggal beli tanah ke sekolah, meninggal beli tanah ke madrasah, meninggal beli tanah ke masjid, meninggal beli tanah ke sarang. Masya Allah. Jadi urang teh kudu gaduh, urang jariah nu dipermanenkeun, nah urang yang korah di alam barjah dikirim sejumlah pahala. Nu majelis taklim, anu diajar ilmu budak, anu zikir, anu sholat, anu semua hebat. Masya Allah. Kemuliaan sedekah jariah. Bahkan lamun urang bangun masjid, mangka dibangunkeun ku Allah. Barakallah dibangunkeun ku Allah. Di surga ada satu rumah anu sangat indah, walaupun eta masjid Rasulullah sagede pun poin, artinya sarang burung. Seperti itulah rahmat Allah. Kedua, urang sadayana ukuran iman hiji jalma, ukuran iman hiji lembur bergantung kepada masjid. Lamun masjid hebat, berarti hebat antusiasme masyarakat ini. Jadi urang datang ulah rumah agreng-agreng di masjid deng itu ironis. Ironis jadi kacidak gitu. Jadi lalu gereja yang rumah marah-marah ya Pak, masjidnya mewah-mewah, beribadah macam-macam gitu. Menurut Jawa di 2 bulan kayak itu kan masjidnya di kampung saya sisi Gawir atau di Cijawa, kayak agreng luar biasa, Masya Allah, antusiasme masyarakat. Iya hebatnya kualitas iman. Sebab man amana billah wal yaumil akhir. Jadi innama ya'muru masjid Allah. Saya sudah jelema nu ngamakmurkeun masjid Allah. Jadi ngamakmurkeun hiji fisik material mana? Bata, batu, kain. Ieu deh. 130 meter, abdi kaina, abdi kaca. Abdi keramik, abdi semen, kan bae abdi hebel, abdi lah katena, kan bae abdi. Karpet nama abdi. Dan beres eta mangka eta dihargaan ku Allah. Masya Allah. Nu kadua nu paling hese ngamakmurkeun tadi mah fisik material, istilah palurah mah mental spiritual, nu sianana ku kegiatan agama. Mana dirinya? Hebatna makmur berjamaah, hebatna barudak ngaji, hebatna yang pengawasan ibu-ibu, bapak-bapak, bentuk ikatan remaja masjid irma, bisi sirik aki-aki masjid bentuk. Ini masjid baik, aya koperasi masjid, aya perpustakaan masjid, eta DMI Pak. Dewan Masjid Indonesia, Dewan pernah jadi ketuanya, punten DMI. Insya Allah 5 tahun kan jadi ketua DMI itu. Jadi masjid diakreditasi di lomba pencakap hebat kan di dataman hebat masjid-masjid. Masya Allah. Jadi ngamakmurkeun kuna mental, spiritual berjamaah. Urang fisik material hade, tetapi urang teu makmur mu kegiatan. Tah ulah jeung masalah. Pak RT ini PW jadi ini saja bilang meni eueuh pisan di masyarakat di dieu. Ada kerjaan mau doling dari Burayot mereka sarung. Ada rumah asal geus era tuh di Cidatar. Aya nu boga jeung pasaran. Wortena stainless steel. Kemudian pakai remo anjing saja bin pulau mun nama pandai di rumbe-rumbe. Masya Allah geus otomatis pakai geliling jeung saja nih. Ari ieu di dieu nu geuring mah teh di Burayot dina saja. Masya Allah cik atuh urang iuran cek PRT. Oh katuh ieu butuh besi abdi tuh sabaraha setek.
Mumpun teu dipake cek kamu. Ti abi papan aya jadi itu. Tilu eta keur marah disuguh marah. Kali belas kan. Abi cekna alhamdulillah. Teu bae abi belas nama. Teu bae abi kula mun nama hijau nama. Keuna kalian apa? Limaan dah nyeun pasar. Bae ngadeng saja. Nah beres kalau poe. Cek bae rene ibu-ibu. Alhamdulillah, ya syukuran bulan pasaran geus angus singkat tampi iman Islam. Amin. Pahami Pak? Amin. Tah ayeuna saha nu panggilan geus geus. Benar bae heula. Ulah kitu kana masjid. Ari nyieun pahayang-hayang. Masya Allah, hari kesian Pak. Jadi dina fisik material nak mental spiritual. Nah, iya ciri kiamat. Mudah-mudahan Nah, di antara layak kau minal Islam ila semua tinggal dina Islam tentang tinggal layak kau minal Quran ila rasmuhu tinggal dina Quran tentang huruf dawul. Maka dininya muru masjid Allah, tumbuh subur masjid-masjid Allah. Agreng aheng jeung sadabina. Tapi wah ya rabbul min dzikrillah ta'ala. Sepi tina zikir jeung eling kegiatan Allah Ta'ala. Kata sieun urang, ayeuna mah jauh keneh ka kiamat. Masya Allah Pak. Urang teh mudah-mudahan ieu naon deui. Nabi naraskeun ka para sahabat, ieu kamu ieu lembur masjid jeung urang lembur-lembur sanes kieu. Rasul menikah. Ya sahabi, para sahabat kalian. Bener. Antum tuhibbu ayam di qalbuka. Anjeun hayang dileleskeun hate, gamkeun dari taufik hidayah. Tudrik hajataka dicukuna segala hajat anjing. Turbang darajat diangkat derajat anjing. Rusiko bigoy hisab jeung anjing dibabarikeun rezeki tanpa hisab. Bener Pak. Jawab sadaya. Ieu pertarosan ahli dilansir ku pribadi. Hoyong urang dileleskeun mana? Hoyong diangkat derajat. Hoyong dicukunan hajat pangabutuh. Hoyong dibabarikeun rezeki Allah. Jawabanana lamun anjeun hayang opat eta liyakunil masjid baitaka. Jadikan masjid seperti imah anjeun. Naon urang ngajadikeun masjid seperti imah anjeun? Urang punya tadi rasa kepedulian terhadap masjid, rasa kecintaan terhadap masjid. Bahkan dina Isra Mi'raj Rasul ninggal aya hiji jami duduk dina mimbar cahaya, ajan dina rasul, ajan di mahkota. Eta Rasulullah eta hebat posisi malaikat. Sugan teh dikorongan malaikat. Para nabi sanes maka saha eta Jibril sanes di golongan malaikat ya Rasulullah. Eta jalmi mulia yang terhormat. Eta dari umat salira. Umat kaula sebenarnya cipta Rasul salira. Ibu ditaros eta. Saha anjeun umat salira ya Rasul. Naon boga amalan di alam dunya. Nepi ka anjeun terhormat di surga. Mimbar tina cahaya, ajan nang sahabat ieu mahkota dina sirah anjeun. Bari kebesaran luar biasa. Wah! Hebat. Kaulan ningal seperti sugan teh para malaikat lain. Tapi manusia teh umat salira ya Rasulullah. Naon amalan anjeun cadan? Hiji sareta jalmi kaulah hirup di alam dunya can pernah ngecewakeun komo durhaka terhadap kedua orang tua. Beliau tadi serba kepala desa. Insyaallah di urang can pernah eta budak nyeri kolot komo nepi ka nyentak nyengor jurjun cipan. Tapi didinya selalu bakti hormat. Kedua, amalan kaula waktu hidup dalam dunia, kaula lisan bahasa mengucapkan zikir ke Allah. Tadi teh apa zikrullah urang teh di mana-mana wae. Punten. Nomor katilu saur eta jalmi kaula di alam dunia boga amalan nepi ka Allah ngangkat derajat kaula terhormat di surga seperti kieu. Naon Rasulullah? Punten qalba mu'allaqan bil masjid. Hati kaula nyantel inget cinta gemar jeung peduli ke masjid. Jadi liyakunil masjid baitaha, jadikan masjid seperti imah anjeun. Bagaimana rasa masjid hadir dina hati urang. Melangkah masjid, Pak, cinta ka masjid, peduli ka masjid. Masjid deng-deng, keun bae kenal. Nah, wae kae meuli bagian urang. Masjid nyurucun oge jeung sering. Masjid balakeun bae aya pengurus. Daya peduli. Itu jalma teu punya kepedulian. Maka ieu hiji rizkina, darajatna, ampunan, hate, bahkan kemuliaan luar biasa. Kedua, engke di surga di akhirat bakal panon poe 7 jelema dibubulikeun bari jeung deukeut. Gambaran cek Nabi yauma la
perlindungan didinya kecuali perlindungan Allah. Tapi ayat 7 golongan sab'atun yudhiluhumullah. Ayat 7 golongan dilindungi Allah. Nalika perlindungan. Saha di antara 7 eta qalbahu rajulun qalbahu mu'allaqun fil masjid, hiji jalma nu nyantel cinta hatena ka masjid. Cinta ka masjid nu paling inti urang hasil dina Isra Mi'raj ya kade berjamaah. Jadi hese makmurkeun masjid itu berjamaah insyaallah cek eta teh di mana-mana penyakit. Urang teh subuh minimal, isya minimal, catat Pak Bapak. Moal aya 2 salat berjamaah nu berat keur jelema munafik kecuali isya jeung subuh. Salat isya wa salatul fajr. Dugi ka Umi Maktum pan lolong teh tunana teuningal. Dongkap ka Nabi Rasulullah ari keur mang lolong kieu. Keun bae teu datang berjamaah isya. Sieun mang jadi munafik, leuweung aya batur nununtun, mang kalau mun masih satu galak, sieun halangsu, sieun babu, sieun sasab. Ari keur mang kieu. Keun wae atuh ya Rasul. Insyaallah rusak. Nuhun atuh. Pak tunanetra. Tiba-tiba di tengah ternyata dina pantai genderan. Labasa yaumi maktum kala. Nah, ya Rasulullah dilangsung. Yaumi maktum asma'u niga di salat. Anjeun kadang teu panggilan adzan Bilal. Punten masyaallah Abdullah bin Umi Maktum. Namun adzan kadenge ka Imam. Sejak tasamina ya Rasulullah. SMS namun Bilal datang Imam. Adzan lamun mangga denge Bilal mangka pa ajibhu misi mangga datang. Ya Rasulullah kapan tadi ente mang dikuatan apa pundak Nabi Maktum ini. Ya Nabi Maktum, lau ya'lamul ummati ma khairu fiha fa'atuhu ma walau habban. Ya Nabi Maktum, lamun nya umat kaula ma khairu. Jadi naon-naon kahadean ceng mutlak dina bahasa Arab. Jadi mutlak teh robana kahadean nu aya dina kisah jeung subuh. Jadi kahadean berkah, ampunan, pahala, kesehatan, rezeki, doa malaikat, kemuliaan semua ma khairu fiha. Dina eta berjamaah isya bakal tahu umat bakal datang cenah umat kaula kabeh walau habwan sanajan ngorohan dina aya geuring. Mun urang mah sanajan satrukan dijangka, sanajan satruk dirodak bakal datang ku padilah kautamaan lebarna lamun nyarahok berjamaah isya jeung subuh. Eta teh Umi Maktum dulu komo yang urang baru cerik bari jag-jag ieu punten hadis di dituna sakitu tah teh padu teu ngabati infeksi. Ada hebat panggilan adzan dina subuh memang naon adzan as-salatu khairum minan naum. Naon babet make eta teh bantahan hujah di Allah. Kabeh ada alasan teu datang ka masjid dina berjamaah subuh dihujah Allah. Intina mah as-salatu khairum minan naum. Gusti abdi teh kapan iang barang terus dia setengah obat teh capek Gusti sok salat heula beun ke capek ngopi bacing saja beda hari teh Gusti kapan abdi teh hujan aya payung sok datang teh berjamaah subuh Gusti kapan mus brus pris aya jeket kapan diris masuk Gusti kapan poe kapan aya itu aya baterai tah sok datang Gusti kapan abdi teh borangan eta tetangga tabrak motor eta di kono dina kapuran moal aya sia jelema nu di kopi di masuk salat heula. Jadi alasan siun, ziwur, runut, apa? Poek yang saja bilang tetap bahwa as-salatu khairum minan naum, bahwa salat lebih halus. Eta teh gambaran umum. Bener-bener masya Allah. Yo yang tinggal tadi. Kunaon atuh antara masjid jeung salat berjamaah. Ieu sama Rasulullah. Man dawama salatil khamsi bil jamaah lele. Saat jelema pada waktu salat berjamaah 5 waktu diberi Allah atau alahu khamsun bisuraun 5 keutamaan. Ini tinggal diberi barokah minal kasbi, keberkahan minal kasab. Ridallah wa tabarakata min tahul ridho tabaraka wa ta'ala. Kunci gerbang ku Allah, keberkahan yang ridho Allah Ta'ala di dieu. Kedua diberi rezeki tanpa hisab. Diangkat dina siksa kubur. Jeung maneh anana guru jannah tadi diberi hisab diasupkeun ka surga tanpa hisab. Ingat ade Pak. Awas ladangna Isra Mi'raj. Wa man tarokah jeung sing saha jalma nu ninggalkeun kana eta berjamaah nu 5 waktu. Wa Allah baris didatangkeun lain saeutik isnata asarata adaban 12 siksa. Maksudnya
Tilu di dunia, tilu maut, tilu di kubur, tilu di akhirat. Wa amma salah satan bihaya di dunia. Adapun tilu di alam dunia, jelema nu salat berjamaah turfa'u anhu barokati minal kasbi, diangkat dicabut berkah kasabna. Jadi kenal urang lubang ribut di lebak bon lebak tegal mokru di juruk di pangkok malaya di tengah imam uang berlipat mobil mengkilat gedung bertingkat istri memikat pika opak di kolong si jamrok di bibir si jabrik kucir lain di posito di unggal bang sawah dunia raja berat tapi itu barokah nan sababnya tara sholat berjamaah. Awas. Kedua, bahwa diberikan kebencian makhluk bahkan para malaikat. Mata lamun urang hayang berwibawa hayang dipikat cinta dipikat resep teu kudu boga ajian capek-capek teh para jangan sholat berjamaah Pak. Bisi aya ge kunah nyari batur ka urang karewaeun ujug-ujug introspeksi Pak. Bisi tara sholat berjamaah sabab diberi rasa benci ku Allah setiap makhluk. Alhamdulillah. Hebatna berjamaah teh Pak. Dasar luar biasa. Bener-bener. Nomor katilu dipaparingkeun ku Allah. Manehana dhayyik di hayat dunia. Dhayyik sempit dikit. Jadi sempit nah. Naon sempit teh sempit coba. Seorang Cinata maupun Pak Irupuri itu diharap teka harap Pagjam melihat teka ala Kabingung ngagugurung itu menghitung kadieu tema-tema namahan ngubut itu salah ieu lain eta sempet mincak semplak kani tinggal jadi daki dagang tinggal jadi hutang awak deui berwin penyakit rumah tangga we praje pemajikan minta cerai budak kabur golodo aya nu maling gas di mana suhunan nutuh ave apa cek bahasa lalaki mah geus poekeun jadi bahasa teh poekeun lalaki cek lamun awewe mana naon yang haji meni ibu mah geus ditarajang ku kasusah beak itu datang ieu beak ieu datang ieu meni asa geus beak lengkap beak lengkap teh geus bisa ngalengkap deui introspeksi diri bisi tara salat berjamaah deun make deun tah Masya Allah. Nomor kedua datang tilu nalika maot punten naon jelema anu talabeh kana salat hiji nyeri nasaka ka alpin berbit said seperti 1000 kali bacokan pertama puncak nyeri ajal Pak jadi sakarat teh wal aya ngaringakeun eta teh salat dibedai sanadana asal atas kasar teh haus tong kaget lamun jalma sakarat marok teh paker haus dibedai cu lapar kacida jadi keur lapar haus nyeri moal aya ngaringakeun lintang pisah sapakat Masya Allah penolong tetapi disebut sakar dengan mabok Pak tetapi disebut sakau dan mabok namun mabok ini kesadaran nyeri harus dibawa tinggalkan dia tilu di akhirat di alam kubur zuluman poek mongkeng dari alam kubur banyak sempit dari alam kubur wa masalahnya munkaril wa nakir asyad dahsyatna pertanyaan munkar jeung nakir dihimpi bengisna poek mengkalam barjah anu sakitu Masya Allah namun sababna sholat bisa mengekang jeung nyalametkeun tina siksa kubur urang aya doa khusus tidak dibaca dalam kesempatan apapun aya doa di dieu anu sok kesuburan baca ieu doa tara dina umum sholat tara mana Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Gusti abdinya lindung ka salira dina siksa kubur jadi lamun jelema tara salat otomatis doa ieu tara dibaca rek salat salamet kumaha tina baca masyaallah adieu terakhir salat di alam akhirat mangka maneh ana ringanna pahala teu ditarima jeung tolakna sabab Nabi semua amalan gumantung kana salat lamun salat alus-alus lamun goreng-goreng. Kedua, beratna dina siksa engke jeung manehna asup kana neraka sakor. Naon ayeuna firman Allah dina Al-Qur'an, "Masalakakum fis sakor." Naon nyababkeun anjeun asup kana neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kaula teh baheula di alam dunya nu talobeh ngalalaworakeun kana salat. Dugi ka saur Nabi, iblis datang ka kaula menyerupai sebagai seorang kakek tua. Jadi iblis teh datang ka Nabi nyerupakeun sebagai aki-aki nu geus bawa. Jika di Cidatar aja yang geus karolo. Amin ini. Tahu kapsul Nabi 5 tajing tarik naon datang kaula iblis. Kaula teh cenah innallaha amaroni an atika an ujibul kali kulli ma
sa'altani kaula diparentahkeun ku Allah pikeun datang ka salira jeung ngajawab seluruh pertanyaan. Saur Nabi mana kam ikhwanu kami umati aya sabari di babaturan kaula babaturan anjeun di umat kaula. Ikhwani min umati ya Rasul babaturan salira di umat salira ya Rasulullah asyarud ayat 10. Di antara 10 mana Pak babaturan iblis mutahawwil bisalah saur iblis jalan ngarang alat enteng nyampirakeun merendahkeun kana salat bahkan cilakana ngarasa teu salah teh dosa lamun tari ku salat geus ninggalkeun salat nah usubillah ibindah. Maka saur Nabi ieu ibadah anu ditaeunkeun dina Isra Mi'raj. Semua ibadah datang di dunia oleh Jibril. Jihad via Jibril di dunia, zakat via Jibril di dunia, haji via Jibril di dunia, semua via Jibril di dunia. Tapi sholat datang langsung Allah merintahkan di Sidratul Muntaha. Ciri agung jeung mulyana beda tina ibadah mulai. Sabab ieu nu bakal jadi miftahul ridho tabaraka wa taala. Kunci keur membukakeun ridho jeung berkah hidup ti Allah taala. Ngimpi yang kamu urang dieu hayang diberkahkeun dipikari ridho Allah itu. Tapi jalma tara sholat. Iya sholat terbapak jadi punten barokah minal kasbi keberkahan dina kasab. Sakumaha capek urang, sakumaha lelah urang, kade datang waktu sholat biar. Sabab ieu bakal ngaberkahkeun. Sanajan loba rezeki tetapi tara sholat ninggalkeun sholat leungit kahadean jeung berkah nanti. Awas kade. Kadieu ieu sholat sebagai ijabah doa, sarana nu keur ijabah doa. Segala solusi aya dina sholat. Paingan sareng Allah. Pasairu bisobri wassalah. Menta pertolongan Allah kusobar jeung kusolat. Hayang naon? Hayang rezeki urang bangun komunikasi jeung Allah via salat, salat duha. Duha cenah maraka salat udah. Maksa kau. Allahumma in kana rizqi fis sama. Gusti lamun rezeki di langit panggil turunkeun. Akalin bergede. Wa in kana fil ardi lamun mah dijarkeun bumi. Ahrizku kaluarkeun Gusti. Pasir bergede. Wa in kana ba'idan lamun mah jauh Gusti. Pakore bunuh deukeutkeun. Apa jika nu tadi Pak. Hasil sholat duha terus tasbih malaikat subuh jual keblus bae yang merek emas patangan itu dekat rezeki nu jauh jadi deukeut anu di dalam bumi didatangkeun jelema untuk kebaturan pribadi geus pare sok ya aya teh mayan ini pakai kali apa bulan apa teh Pak ini teh Pak bukan hutang leres Pak kan kumaha katen kuring mah 560 juta cenah anu gigi tapi tadi ada ayat kecil-kecil mau butuh sakit uang sakit mandio mentah kan kieu cenah jare PPR tata cenah tangan ulah itu terus kumaha kita kurang 23 rumah oh itu mah cenah asal tulungan we mah ieu baru dan rek cepat kudu aya 42 juta jeung BNI jeung sadari terus waktu saya tak terus gitu aja kumaha dibeli we cenah cenah abi teh boga hutang jeung sadari tadi ieu boga duit dia hubungan itu sadari jeung sadari dibeli we tanah punten Pak naat stres sholat duha terus tasbih para malaikat misalkan jauh hujan gede misalnya yang ada cenah kenal beli gawir gitu atuh yang misalnya bina ada kan cenah tanah longsor gitu rawan misalnya bina kelah dibeli nulungan ibu tahu hikmah cik ternyata hujan agung uruk jadi batu teh nonyol Pak nonyol lagi juga katimo ternyata di tekrek di tekrek itu jadi batu ali darason teh darason nu pancawarna baheula tapi bongkahan itu diical, masya Allah. Jadi tak tutup semua. Dia nanti dalam kurang memang kurcaman batu alih harita. Dia di kubang air ramah kita pro, masya Allah. Kurang lebih 1,5 miliar coba. Sholat duha. Jadi namun karena fil ardi namun di dalam bumi. Wah itu keluar. Hanya mengharap model rumah. Hanya derajat model rumah. Bangun komunikasi dengan Allah. Sholat hajat, sholat tahajud. Maqamah mahmudah tempat terpuji coba urang teu sikut panah sikut ijab bawah adol atas babaturan di batu sikut babaturan di kecil babaturan jejak asal jilat di suaka kudu Pak bangun komunikasi jeung anjeun punten hayang boga hajat kumaha hayang boga perluan kumaha bangun komunikasi jeung Allah salat mana salat hajat anjeun rek melak naon kudu ieu rek dagang naon ieu budak ge bangun komunikasi jeung Allah petunjuk mana istikharah. Ada yang membaca dosa, bangun komunikasi dengan Allah, sholat taubat, sholat, ingat sholat, pas main bisa sholat, minta pertolongan Allah, sobat jadi sholat, ya bangun komunikasi dengan Allah, perbaiki sholat kamu, maka Allah akan memperbaiki urusan kamu, perbaiki sholat kalian, maka Allah akan memperbaiki urusan kalian itu. Masya Allah, ijabah doa, komo urang dina baca sholat, doa ke Allah.
ijabah insya Allah. Sholat bakal datang anjen tadi di alam barzah di sakaratul maut semua jadi penolong sholat, bahkan miftahul jannah, kunci pembuka surga. Ini hati urang sadaya dina Isra Mi'raj jadi urang masya Allah tasbih, urang zikir, urang makmurkeun masjid, urang sholat. Mudah-mudahan Allah maparinkeun kesungguhan, kesanggupan, kemauan, kemampuan, kesabaran jeung kesadaran ka urang, hidayah intina hidayah ka urang, pikeun ngabimbing urang ieu masjid nu cangkrani indah masya Allah. Dan kanteun di kaligrafia bakal mewah, rendah, gerna, merenah karpet nangkos raos di sadadina masya Allah. Sok kali urang ada suhu aki-aki ada betul bermaunap itu nya di sadadina as-sholatu khairum minan naum. Tidak ada matematika sampai cek urang as-sholatu khairum minan naum. Teu salat teh naon. Ini bagi akhir ini keur kurang teh kurang iman majal teh as-sholatu khairum minan naum. Ari salat teh keur anu besar. Oh, ya masya Allah ini bilang kepada Asy-Syafi'iyya sing laku makmur sadayana kemarin sikeun ka ieu infak sedekah jariah tenaga harta arti fisik pasir sing pikeun pesan Allah barokah limpah hidupna sing jadi sabab wasilah engke alam surga urang sadayana dibangunkeun rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Engke bakal jadi kendaraan di akhirat nu meuntas dina siratal mustaqim. Aya dua Pak, hiji binatang kurban bet sareng Nabi tidak koma komplit yang nangtung dina udang dina kuburna mangsa ditupnya meunana. Saur Nabi aya binatang elok buluna terbuat tina emas, panonna tina yakut merah, tandukna tina naon tina permata. Saha anjeun teh mangka saeur eta kurban teh kana kurbanuka ala diqrab dan di hayat dunya anjeun geus korbankeun kaula di alam surga mangka ayeuna cenah kaula datang ka anjeun irkab ala dhahri sok cenah naik kana tomong kaula yarkabu mangka naik eta jalma terus ka eta hewan kurban teh melesat hatta dilil as nepi ka terbang sampai ufuk aras dan ditibakeun di pintu surga. Kadua menganggirkeun hamba nu iman dina rombongan adalah masjid anu baheula ku urang dimakmurkeun, nu ku urang dijieun, nu ku urang dicicingan, sanajan urang majusi di dieu maju ka sisi saja kita bari jeung sireum di sisi ge sampai bari jeung bari ngarokona sampai masya sing jadi barokah eta di absen ka masjid teh masjid Asy-Syafi'iyah teh Aji dan menawar aya libur wardana masuk mai watika kenal ayo aji makali jeung sadina sekolah teh aji yo dadang ayo aji aduh dadek biasa ayo aji yo cok parasuka cek supir teh kudu minta aja abigo masih tidak gini cek nah yang masih maju-maju cepet oh bagus Haji terus pernah kadir sekali Pak Haji ya terus rumah paingan masjid terbaik ye si A yang gelap ada terus itu masjid maju rumah gitu ayo gas gas pribadi asuh makan aceh ayo siap tarik kami orang jadi pindah adanya simpan masyarakat ini makmur ya alhamdulillah bangunan anu aset nih luar biasa. Tapi oleh-oleh baru perkara. Sanajan kaset ke doakeun urang sadaya mangkana urus urang tubuh urang sanajan budak ora sing paparikeun kaberkahan ku Allah. Makmur di bawah pimpinan para kiai, para ulama. Jadi ulama jeung marokeun sanding itu berkali ulah bersaing itu bertanding ribuh ulama umaro masyaallah. Makmurkeun dina setiap kegiatan makmur di masjid ladang urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Sahirup anu kami atur punten ilahi ungkap ucap kami kirang berkenan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.